Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Edan rubuh aing aduh wargana ngagerunahan ka nyeri bari ngajengkang ka tukang jengkang gedebut wargana rubuh maling lemah saterusna giliran bintarug sapasang peureupeussi anu badana ditemrag ku kakuatan gulungan cahaya bodas ngajadikeun sapasang ramo-ramo leungeun bintarug ting beletak tulangna ramuk jadi parotong saterusna bintarug hajengkang oleh abga tukang war wush bintarug gagerunahan ka nyeri bari ngajengkang oleh abga tukang jengkang koleab kedebut bintarug rubuh maring lemah ningali tilu urang lawana geus bisa dirubuhkeun harita jaka sinangling dari kakuatan cahaya bodasna geus kitu terus ngajrelat mulu ka tempat tilu urang lawana anu geus pada rubuh dina kayaan can bisa ngonel hudang keur pada ngarasakeun ka nyeri jorelat ciung sabagedeg jaka sinangling mancu dina tangtunganana ngabagikeun paneututna tilu urang lawana dina sikapna anu tanes jaka sinangling terus nyarita ka tilu urang lawana andika tiluan geus moal bisa neruskeun karep jeung pamaksudan sabab andika tiluan lain bae ayeuna pada nyandangan tatu di jero tapi andika masing-masing geus moal bisa deui ngagunakeun kemampuan diri. Anjigi sapasang pedang andika nu dieusi ku kakuatan gaib geus parotong. Ngandung harti eta sapasang pedang moal bisa digunakeun anjigi. Terus andika wargana senjata gada andika ge geus paburincai. Ramuk hartina andika geus moal bisa ngagunakeun di eta senjata. Andika oge bintarug gitu geus moal bisa ngagunakeun di sapasang peureup anu kuat kawas besi. Sabab sapasang leungeun andika ramo-ramo leungeunna geus ramuk parotong, hartina andika geus moal bisa meureub-meureub acan. Ieu kajadian kudu jadi catatan pikeun andika tiluan. Tilu urang lawan beuting salangirnahan ka nyeri harita meh dina waktu anu bareng ting koneal hudang bari terus dariu antigi si sapasang pedang iblis netep ka jaka sinangling sikap jeung caritanana jadi robah sabab masih keneh untung ku jaka sinangling teu dibinasakeun jaka sinangling Ustaz Andika memang hebat jaka sinangling. Ya kenyataan memang kudu bisa diterima, kudu dikuring. Tapi Andika kudu nyaho. Anu boga karep hayang menangkeun hadiah sembara teh. Masih kena loba anu sejenna. Bener aslina jaka sinangling. Wargana si gada wajah milu nyambungan kana caritana Antibi. Odah, iya benar jaka sinangling.
lain saukur dewek tiluan anu hayang kana eta hadiah samana teh jago jeung jawara anu keur makalangan masih kene aya anu boga karap jeung kahayang seperti dewek tiluan jaka sinangling Bintarug si perebeusi mah ngan saukur ngomong ponok bangun anu putus asa. Dewekus mau bisa ngagunakeun di peureup da ka sinangling. Jaka sinangling kapangaruhan ku caritaan ceul urang lawana. Harita terus nyarita deui. Oke. Ngaring hapeula. Santai we santainya, tunggu suah. Kuring geus moal kapangaruhan ku caritan andi katiluan. Ngeunaan masih kena loba jago jeung jawara anu hayang menangkeun hadiah sembara. Anu penting da poe ieu kuring geus mampu ngagagalkeun karep jeung pamaksudan andi katiluan. Jurelat. Jaka sinangling ngajurelat terus ninggalkeun eta patempatan. Harita jaka sinangling terus nanyakeun ka salah saurang warga kampung Paningkar. Nanyakeun ngeunaan padumukanana Sugarba. Di eta warga jaka sinangling menang katerangan. Di eta pilemuran taya jalma anu ngaran Sugarba anu geus dijelaskeun ku jaka sinangling ngeunaan ciri-cirina eta jalma. Akhirna jaka sinangling jadi ngarti. Sugarba geus ngalajokeun teu mere katerangan anu bener ngeunaan padumukanana. Geus karuhan kitu mah harita jaka sinangling terus ninggalkeun kampung Paningkar pikeun terusnya ngalaratan ngeunaan padumukana Sugarba. Tekad jaka sinangling henteu robah. Sabab geus janji ka non alina bakal dibebaskeun tina cengkramanana Sugarba. Bareng jeung lumakuna waktu, harita di kampung kahuripan Cilepoe deui kana lumangsungna riungan nu kadua anu bakal dipimpin ku Nang Bule. Harita para anggota barisan Darmayuda anu di tempat anu jarauh mah sabagian aya nu geus daratang saterusna karumpul di jero pasanggrahan Darmayuda. Sedengkeun Kibuyut Debleng jeung si Banceng Wulung katut aceng jeprut. Harita jongjon latihan jurus. Parang leureuh heula tina latihan jurusna harita Kibuyut Debleng jeung si Banceng Wulung katut aceng jeprut dariuk dihanapeun tacangkalan. Si Banceng Wulung anu harita keur cumarita. Wah, ngenyaan beratan latihan jurus bayu panglumpuh ngulin karuhunan mah geuningan Kibuyutan. Murang jadi ngeleh ku singacengan. Nitu tiamada
mungguh pangawakan anak memang rada begangan. Ngumaha ngira-ngira na engke nganteng bakal bingsang itu karena ngilmu pangenceng badanan kibuyutan. Ilaing kudu ngarti cengoy. Sagarupa ge bisa teh lantaran geus biasa. Pontong dibandingkeun jeung si Aceng da puguh dina pangawakan oge jauh cengoy. Ilaing mah badi gua tangih gua. Jadi butuh waktu anu lila. Hayang bisa ilmu pangenceng badan mah cengoy. Tapi ilaing tu kudu wakaleutik hate. Kudu terus we dikreuh ngeureuh latihan, teu kudu kapangaruhan ku kayaan pangawakan ceng euy. Lain kitu ceng. Ceng, selang memang benar kitu ge, selang. Sabab rek ira bisana mun kapangaruhan ku hoream ujung kedulmanya, bener teu. Anu maca ka ceng mah ningali ayeuna sebagian anggota Barisan Dharma Yuda geus aya nu datang. Begi tambah kuat Aceng mah serang. Begi tambah lonceng ngaronjat teh jeung sumanget Aceng bener teu. Berserang ke si Aceng mah mun engke dina waktuna taruh ngalawanan musuh beneran Aceng mah suel teh. Bakalin siang hareupan lawan nu kumaha oge siapa pun itu orangnya. Aslina teh. Naon sababna? Kan nanya kan Aceng mah teh selalu bisa saha bener teh. Mun beungki pisan mangneh mah ngomongan ngenteusieunan ku sang saha teh ngaceng. Ngetik-ngetik ngenteusieunan ku sang saha. Napina memang bener ngogeng eta calian tah kitunya. Sabab Aceng oge geus teu sabaran ya teu. Hayang geura narung dai lawanan ngalu jadi musuhan. Anu mantrak ngengke dina waktu nariungan nganu Kang Dua mah yang urang ge mudu miluan kana ngecariungan kibuyutan. Ya memang urang memang kudu miluan kana eta riungan ceng euy. Sabab dewe ke hayang ngadenge langsung kaputusan tinang bule. Perkara ngeunaan hangke teh inditna gempur ka pihak musuh. Saperti dina waktu ka tukang atawa nungguan digempur ku anu jadi musuh. Malah sajabana ti kitu dewe karasa suka jeung sugemaha ceceng euy. Wah. Nah suka ngejeng sugemaan ngating umahan itu maksudna kibuyutan teh. Terus nyerang ngacan ka hati ku nganteng mah. Maksudan caritaan kibuyutan. Cobra kibuyutan. Kumaha eta teh? Mantrak ngarasan suka ngejeng sugemaan teh gitu. Terus serang Aceng jadi boga pertanyaan anu sarua sih seperti emang Aceng bener tuh. Terus terang ngerasa suka jeung sugumaha teh lantaran wanoja anu miluan kana latihan jurus geus namahan deui aslina teh. Nama semangat gitu ki. Terus terang kudu jelas jeung ka hati gitu. Bener tuh. Jadi maksud dewek teh ngerasa suka jeung sugumaha teh sabab nang bule geus beres numpi deurina. Kitu tah Ceng euy, oge senceng. Satalina mah dewek jadi rada bingung oge mun tepikeun kalila numpi deurina. Sabab nurutkeun beja mah, barisan film Kintamani Dijaya keur terus-terusan nyusun kekuatan. Wah, ngenya bener ngitu pisang mamikiran nganceng oge kibuyutan. Mokona mah ngadenge ciritaan cirasan cian ngejeng sandikaan mah. Sanggeus nang bulean numpi deurina kangayaan ngelmuna jang di leuwih hebrat. Bener teu ngaceng?
Terus memang bener gitu sih. Anu kadangnya ku Aceh oge swear. Nu mantak ningali pamimpin barisan geus leuwih hebat ilmu nama Aceh ge jadi lebih semangat gitu, bener sih. Terus terang kan dina waktuna tempur talung campuh tawuran ke si Aceh mah lebih ada memilih mati lah. Yang Tibatan kudu menyerah kalawan begitu saja. Nggak ke Aceh mah. Sorry deh. Terus terang ke si Aceh mah. Rek kalawanan sasa oge bakal sing hareupan. Sabab geus pada nyaho Kang Aceh mah geus jalan ku saha bener teh. Dewek kili hayang seuli si Aceh. Manges montong hantong we diomongkeun teu sieun ku sasa sarceng. Dewek percaya si lain memang ceneng ludeng gede kawani ceng. Tapi cecep we kudu dibarengan ku kemampuan diri ceng euy. Anu macak si lain mun hayang milu berjuang kudu terus leukeun latihan jurusna. Ulah kedua sarua ka ilaing ge kudu kitu ceng euy. Wah muguh we atuh kibuyutan nganteng bakal terus leukeunna latihan jurusna ngarah bisa buru-buru naon teh ngahiji jeung diri nganteng gitu. Mukona mah nganteng oge ngayang we atuh disebut janggo napina ngengkeng heula. Gitu kecingal aku nganteng mah ngaya nganu rencang-rencang datangan ke buyutan. Sanghanya anu keur ngobrol jadi aleureun ngobrolna. Harita kebeut debleng jeung si Banteng Wulung jadi karageteun sanggeusna sidik kadua jalma anu rentang-rentang datang sabab eta dua jalma teh tajalian ti Mak Rungkir jeung Sugarba. Pikeun kibeut debleng jeung si Banteng Wulung mah memang geus pada arapaleun. Bahkan ngalaman carung ngalawanan Sugarba kitu di Marungkir. Ngan untungna teh Marungkir bisa diungkulan ku Sirawing. Sedengkeun Sugarba bisa diungkulan ku Nang Bule. Wah. Jelasan ngayeuna mah kibuyutan. Ngeta nganu ngarek datangan Kang dieu teh ngetela si Marungkir anu jeung si Sugarbaan giningan. Ngarek neon gitu ngeca jeung lemah teh datang dari Kang dia ngarek langkukeun Kang ributan deui gitu kibuyutan. Siga nama memang bakal nyeun kaributan ceng euy. Tapi dewek tetep ngarasa regreg sabab aya naon-naon macang su bakal ising hareupan ku Nang Bule. Hari ilaing sengkat langsung rekamana ceng euy. Terus terang Aceh jadi penasaran gitu. Anu maca kayak kelunggaran Sugarba jeung si Marungkir teh rek ditanya lah. Boga karap apa gitu. Ada pemaksudan naon gitu. Pangna datang ka dieu teh bener teh. Terus terang rek jeung keributan dihadapilah sama si aku lah. Bener teh. Si aku mah magimir. Karena kan orangnya pada apa jangan ku saha gitu Aceng mah. Aceng jeprut geus cenungan di jauhan ti kebeut debleng jeung si Banteng Wulung. Harita gura-giru ini saterusna ngahadang Marungkir si Ratu Sihir jeung Sugarba. Sedengkeun Sugarba jeung Marungkir anu geus aya di pakarangan di luareun pasanggrahan jadi pada ngeureunkeun lengkahna lantaran dihadang ku Aceng jeprut. Geus asa-asa di harita Aceng jeprut langsung tumanya. Terus terang, terus terang, kuring Aceng jeprut nih. Anggota Barisan Dharma Yuda, wajar sih mau nanyakeun, bener teu? Terus terang didinya duaan datang ka dieu rek aya kapansilan naon sih? Kan masa-mata datang ka dieu. Mun eueuh kapancingan. Anu jelas geus Aceng mah terus terang. Geus pada nyaho lah kabeh ge teu sieun ku sasaha lah. Aceng mah terus terang.
Sugarba dina sikap jeung caritaan alus sombong langsung ngajelaskeun karap jeung pamaksudanana pangna bareng jeung marungkir datang ka eta tempat teh aya perlu. Si lain wanian oge sarteng oi. Dasar jelema koplok. Make jeung wani ngahadang ka dewek si Sugarba jeung ieu marungkir sila sihir. Di sisi lain hayang nyaho kadatangan dewek duaan dina waktu ayeuna. Nyata pikeun ngabinasakeun Sinang Bule deuleu sia. Mana Sinang Bulena? Sina datang ka dieu sing hareupan dewek duaan gitu. Marungkir milu nyambungan kana caritaan Sugarba. Maleng asa ukur cacing cawu sia sarceng. Bantong make jang loba tatanya sagarupa sia. Tangkura kehed. Lawi hade gancang. Sinang Bule sila datang kaliau dolo sia. Geus waktuna Sinang Bule kudu modah dina poe ieu. Aceng jeprut ngabagikeun paneuteup ka Sugarba jeung marungkir baritus nyarita. Terus terang didinya duaan boga pamaksudan anu goreng bener teu? Terus terang Nang Bule teh nu mengpin Bayi Sadar Mayuda bener teu? Jadi didinya duaan teh ngomong sabarangan, ngomong sangeunahna. Ngomong samarang-samarang. Terus terang sanajan si Ajeng dianggap cacing cau, terus oke, no problem. Tapi ke si Ajeng mah, kan sebenarnya lah, oke, terus jangan kusah saja. Rek sawah yang boga karap hayang nadasakan Nang Bule, bakal dihadapi sama si Ajeng mah, bener tuh. Siapapun orangnya lah, sebab gabehan oge, kepada nyahoan, sok nanyain ke Baraya Cakra, ke Baraya Podga. Orangnya hembal, si Ajeng mah hembal. Dan juga negdreg, pepelekek, dan juga si Aceng makan sesel kusasa gitu. Malaysia, untung ngacaplok kamala karap Aceng. Si lain mending kena gancang ngingkah. Sinang Bule sina datang hareup. Mangkalo kawas si lain mah disintel ke langsung ngacalang si Aceng. Mangas ngingkah sia cacing kurang ajar cacing cau. Montong pepedeng kleng kawas nu heueuh sia. Da capek teu sieun ku sasaha. Teu sieun ku sasaha sagarupa. Dijanjikeun bancet ku aing karek nyaho sia cacing. Gancang cek aing Sinang Bule sila datang. Nying hareup ka aing. Sakabeh nu aya di jero pasangrahan ka Suprasanti jeung Sandika kitu deui Kibiut Debleng jeung si Banteng Bulung pada merhatikeun kana eta kaayaan. Caritaan Sugarba jeung marungkir cukup jelas kadatangan boga karap jeung ngabinasakeun Nang Bule. Harita Nang Bule anu kakarek datang ka jero pasangrahan ngareret kana Santi baritus nyarita. Punten Bianti, eta Sugarba teh masih kene panasaran nu pinamanya. Nu mawi ayeuna datang deui ka dieu dibaturan ku marungkad. Margi abdi nu dijanten ke sasaran, janten ayeuna bade dising hareupan we ku abdi. Mangga hade omal sing ati-ati Nang. Eta dua jalma anu bakal dising hareupan teh. Mun jalma bancak-bancakeun kakuatan ilmuna Nang. Mohon abdi ge terang Bianti bade dicobian we lah malawi mampunya. Geus kitu mah harita. Nang Bule terus lempang muru kaluar ti jero pasangrahan. Lengkah suku Nang Bule memang tenang nakaran. Saterusna Nang Bule nangtung di gigireun Aceng jeprut ngabagikeun paneutupna ka Sugarba jeung marungkir
Saterusna dina karakterna Eyang Buana Putih kayak sikap jeung caritanana tetap tenang. Ngabagiakeun kadatangan eta dua jalma. Aturan ka Akang Garba kitu deui ka Marungkir mak. Habis lang boleh ayeuna tos aya di dieu malihan tos nguping mak. Pangla dongkap ka dieu teh bade ngabinasa kaliri abdi sanes. Sugarba neuceup seukeut ka Nang Bule betus nyarita. Memang benar Nang Bule. Kadatangan dewek jeung Marungkir ka dieu teh lantaran hayang ngabinasakeun si laing deui Nang Bule. Sabab si laing memang geus digariskeun ngan samet poe ieu kasempatan si laing nyorang ieu kahirupan. Aceng jebrut Amakeun siga nama ningali sikap jeung caritaan Sugarba. Harita langsung nyarita ditujukeun ka Sugarba. anjing terus terang kamu dong nyata paduh wae sa Sugarba blog paling ngahina ka Nang Bule anjir sarua aja ngahina ka si Aceng jebrut benar teu terus terang ngaranna si Aceng geus kasinguk mah geus eueuh Sugarba Sugarbaan ka aing mah anjir benar teu rek sasade bali lawanan lah digaras ku si Aceng mah terus terang kamu kudu nyaho sih ke si Aceng mah kan kesian ku sasaha dode ku aing kalek nyaho anjir terus terang ke ku Mang Aceng heula we nangnya Aceng jeprut singkil siga anu rek maju narajang ka Sugarba. Harita Nang Bule geus nyarita ka Aceng jeprut. alah teh kedah ngiring repot Mang Acengnya langkung sae mundur apalan abdi anu diarahna oge janten kedah abdi nu jeung hareupanana Mang. Tenang memang da abdi ge teu sieun ku sasaha. Mang mah atos wepan